Assalamualaikum. Salam. Sian dek kemana? Mau pergi tuh? Aing dek ka Sukabumi mu. Aing ka dieu dek pamit ka sia. Aing dek cicing di ditu, dek maturan makolot aing. Sia serius tik? Heueuh mu, Emang makolot sia kunaon kitu tik? Kok sia kicing di ditu? makolot aing muriang mu. Oh, Heueuh, aing karunya mu, soalna makolot aingna di ditu nu maturan. Anak-anakna pan geus pada berkeluarga kabeh, geus marisa. Haju pan aing incunan nu paling gede, jadi aing lah nu kudu maturan makolot aing, kudu ngurusan makolot aing. oh sih tik. Aing bakal kangen jasamu ka sia, ka lembur ieu jeung ka budak nu lain. Oh tik, angga sarua bakal kangen jasa ka sia. Mana sia doang batur awewe aing anu paling deket jeung aing. Siap, gerak. Siap, pelatih. Bagus. Sebelum kita latihan, cek ketampanan dulu. Ya, Tampanan. Kok ketampanan, Met? pakai ini kaubek. Kaubek. Cek dong. Ya. Aduh, aneh. Geus masak elewek. Ya, dong. Masak menang sebek langsung. Berapa? Oh, guys. Berani lah ya. Ya, topel. Nah, ini tuh, Met. Oh kan. Kasem enggak, Jak? Topel apa kedua itu? Ya, na benco. Ya, siap. Berapa, Met? Hah? Berapa? 5. 10. 2, genep. Oke. Putar. Ngalah. Ngalah. Aduh. Berapa kalau Met nilainya? Sedang. Lumayan. Sedang, Jo, sedang. Tambah parah. Jubag. Mohon siap, da benco. Poe iya, urang latihan nembak bola deui. Siap, pelatih. Akurasinya duaan, kurang bagus. Sukuna kokoredin kabehan. Siap, pelatih, siap. Pelatih. Nah benco, saya biasa jaga gawang. Oke. Terus, Kamemet jadi naon? Atuh yang jadi pelatihnya, benco. Nya. Tapi Kamemet mah kurang pantas jadi pelatih. Pantasnya jadi naon gitu Met, eta si Memet. Kamemet mah pantasnya jadi gigolo. Atas ya, jelema dari sia benco. Ngeri Kamemet. Dia teh ya ngomong lama sret bae. Emang lagi, aing mah cocok jo jadi pelatih. Cocokna jadi model iklan cak main ge. Oh, si Kamemet cocok. Oh kan? Oh, tapi jadi iklan sampo. Ikan sampo naon, Jo? Ikan sampo monyet. Ih, na benco. Kamemet jadi monyet. Ram jadasnya, ha? Jangan seberani tanda benco ngadek aing. Hampura Kamemet hampura lalagaan benjo mah ih. Tapi cocok sih si Memet jadi monyet nah. Oh, Met, bari kita nya. Memet, kesian kira praktek Met. Ampun keramas. Ram jadasnya. Ayo kabur. Woi, jadas ya, woi. Woi. Mau Tik, di kamar Rara gitu. Kok sih mau koper segala sih Tik? Aing dek pindah deal ka Sukabumi. Hah? Dek pindah? Seriusan sih Tik? Heueuh deal. Kunahan ge dek pindah? Makolot aingna di ditu keun muriang. Terus aing dek cicing di ditu untuk urusan makolot aing. Soalna karunya makolot aingna di ditu sorangan bae nu maturan jeung nu ngurusan. Ai. Nyanggeusnya deal aing dek pamit heula bisi ka sorean ieu. Tapi Tik, Aing minta maafnya deal mun aing boga salah. Hayu mu. Aya tuh. saya ge dek ilu pindah tamu jeung si Tika. Ento, aing mah cuma nganterkeun si Tika doang ka jalan nungguan mobil. Oh, bisina doang saya gendek ilu pindah jeung si Tika. Mantak ripuh mau hirup aing di lembur ieu si Amah.
Saya tik lah bisa kabur ka sorean. Oh, hayu. Deal, aing berangkat heulanya. Oh, sing ada di jalanannya. Heeh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing dengan budak heula lah. Pasti budaknya nyarahun lamun si Tika nek pindah. Waduh, salah. Mun aing ka dieu. Ka dieu kan kadang embeu jalan. Nek merede embe mun aing ka dieu. Kadang jadah ieu budak. Ka mana nya? Aduh. Bejo mah capek. Sarua yang ngejo capek, tapi lamun urang eureun engkena urang binang ku si Memet, Cok. Yes. Aing boga ide, kumaha mun urang nyamar jadi emak-emak. Make baju ieu, baju kaos, pake bae kurang, mak ngeuheun ieu si Memet mah. Nah, Benjo setuju ka Latif. Langsung saya ge, daripada urang capek lu lompatan. Iya. Benjo mana? Ini. Buru. Ih, geran bisa si Memet. Aduh. Latif, tiungna banyak mana? Ah, ini. Tip. Tukang Latif. Mana? Seleting. Oh, siap. Tuh, Jom sawah pake baju we. Segerahan. Ih. Oh, pake baju. Kumaha ieu? Ayo bisikan nyawan. Si Memet benjo. Aduh, Jo, dia kan gitu kajen ya supaya si Memet nele deh. sebutkeun. Si Supik mirip bobongkong. Sia, bobongkong. Punten teh. Monggo. Benjo. Pohoan. Medan sih mah. Ngahu. Tapi kok si Memet tengeunya karena suara benjo. Aneh. Ya, si Memet mah amun geus lumpat, fokus jasa, Jo. Mana nama cilin lagi si anu dituntupan ku jurig. Amun lompat ditungkul bae men mekos anu neangan duit, Jo. Oh sih nya, ka Memet malah mau lompat. Tungkul bekos dulu buntung. Kayo lompat yo. Jo, keraan kita. Waduh, kemana ya budak? Gerabe aku yang kepanggil mah. Diberi aja seorang mancong aku yang mau beri ampun. Ayo si montok tuh. Tik, saya kemana mau koper gitu? Aing dek pindah, Met. Pindah ke mana? Ka Sukabumi, Met. Aing dek cicing di ditu untuk maturan makolot aing. Soalnya karunya makolot aing keur muriang. Beneran Tik? Heueuh, Met. Yuk, nasib aing kumaha Tik? Sia mah mentek galau aing Tik. Sia penyemangat aing soalnya. Geus Metnya, aing buru-buru untuk berangkat, bisi ka sorean. Hayu mu. Mentok. Tok. Geus Met sabar, aing ge sarua sedih. Di sini kemana? Aing dek nganter si Tika ka jalan heula, bisi kebeul nangguan angkotna karunya. Geus hayu mu. Met, aing pamitnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mentok. Ku tega sih dengan kenaing. Mentok. Ih. Itu emak-emak apa sih luman? Ih, marake sepatu bola di. Ih, jadilah amat aing nyempone. Ih. Punten, Mak. Eta sia. Jadi Mas Arya. Aisyah naon apa pakaian kos karya?
Sia deh, ngisin bae. Kami keur nyamar, Mang. Keur nyamar. Oh, Dil, tadi kami diudag-udag ku si Memet. Ju kami manggil papakean ieu ti dia disampaian ta. Ju be dipake ku kami supaya si Memet kenalin ke kami. Betul, Mang. Sugan aing mah sia jadi bencong gitu dek mangkal di pangkalan. Ayo dah, waras kene kami gedil. Hongos lah. Dak, ngomong-ngomong sare geus nyawancan, si Tika hendak pindah ke Sukabumi. Hah? Si Tika hendak pindah ke Sukabumi, Dil. Hobek, Sandil aing ngomong nu bener sia, ulah nyin hoak. beneran. Tadi engkau panggil si Tika, dia masih mumu, mainan semua koper segala. Serius ya, Dil? Bek, mainan dek maturan makolotna keur muriang di Sukabumi. Waduh, juk wari si Tikana masih mumukana, Dil. Geus mabur, Bek. Tadi diantarkeun ku si Mumu. Nek nangguan mobil cara ngomong nama. Ai, kok tak pamitan heula si eta si Tikanya ka urangnya? Ja. Geus, ayo urang mending urang susulan ka ditu sugan can naik mobil si Tikana yuk. Geus ayo ge. Ayo tuh. Pokona mah hayang manggihan heula eta si Tika yuk. Hayu ge ngilu. Hayu ge. Ih, ganti baju lah. Pon. Geran Ben, memakai wajah kaki. Ayo. Teh nuhun bajuna. Si Mehmet kunaon itu curik? Oh, ja. Wah, jangan-jangan gara-gara tadi meureun diledekan ku urang, makanya cerik tuh. Oh, gitunya? Oh lah, matak nage. Tapi piraku sih cuma gara-gara diledekan ku Sarya. Mainnya cerik sampai sakituna. Ngaku be Jawara diledekan doang ke cerik. Oh, Jawara si diledek doang si mewek. Ngaran nage Jawara kejo. Wadang tip. Oh sih. Sampeurkeun bayu. Urang minta maaf ka Memet. Ayo yuk. Ayo. Kami minta maafnya, tadi kami geus ngeledekan sia. Ka Memet, Benjo janji lah mau ngeledekan ka Memet deui. Ulah ceurik ge. Memet. Suraku Jawara si diledekan doang ku kami kudu ceurik. Aing mah mewek, gara-gara diledek ku Saria. Aing mah geus teu peduli masalah tadi mah. Saria ngeledek aing. Oh, berarti ka Memet geus teu marah deui ka kami. Ento. Terus kurang ge saya cerik. Si Montok Dil, si Montok pindah ke Sukabumi. Oh, jadi saya geus nyaho Met, bahwa si Tika neuk pindah. Oh, tadi aing mangga di dieu, cu pamitan ka aing. Jo, si Tikana geus berangkat Met ka Sukabumi na. Tadi geus lempang diatur geus muka jalan perlindungan mobil. Susulan bet yuk. Kasubek, kurang neuk nyusulan ka Sukabumi tah? Ka jalan Benjo, sugan si Tikana aya kene cenek mobil. Oh, besin anak disusul ka Sukabumi. Ayo geus ge, suka naik kene si Tikana. Ayo atuh, angge hamagen si Tika deui dak. Ayo ge, bisa kabur naik mobil si Tikana. Oh, saya. Ayo. Mu, kok kebal amat sih mobilnya bae. Oh, ja, tumben. Duh, aing mah bisa kepentingan ieu mah aing nyampe ka Sukabumina. Kudeung tik, tangguan heula sakedeung. Kudeung di aya sugan. Tuh. Aya kene si Tikana dak. Alhamdulillah aya kene. Ayo, montok. Montok. Dak, kok Saria ka darieu? Tik, kami ka dieu karena sia teu pamitan heula ka kami. Kabeh ge teu pamitan pan. Parah setika pan sia batur kami meureun kunaon cendeuk pindah teu pamitan heula ka kami, ka si Subek, ka si Benjo. Hampura tip, Bek, Jo. Aing teu sempet pamitan tadi ka Saria, soalna aing buru-buru. Bisi kaburu-kaburitan ke aing berangkatna. Tik, mobilnya geus aya tuh. Alhamdulillah. Dak, aing pamitnya. Doakeun sing selamat aing sampai tujuan. Jeung doakeun makolot aing supaya geura cager deui nya, Dak. Tik, amin. Mantap. Sing ada nya, Mu, Tik. aing pamitnya. Bakal kangen jasa aing ka sia. Mantap.